Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nular nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyongsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati seja silih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang ka peurih. Sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyecasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun kereteng ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Keur geus peuting dibere bahasa kieu kaciri nunutan. Para asatidah qori-qoriah mubalig mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lemur ti kawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ibu hadir di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna. Sebab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur.
Well. Nah, cep Ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Ngaran-ngaran Ustad mah kudu nage udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek soloyong kuring mirip jeung ojek online. Tapi ieu teh pelajaran eukeur ibu, pelajaran eukeur bapak yen setiap manusia teh sok aya dunia jeung akhiratna, aya lahir jeung batinna, tong sok lalajo lahir anggur lalajoan mah batinna. Da ieu mah sakadar cangkang. Di luhur sosok rambut, di hamas saibas dampal, ngaranna kurung. Maka cek ilmu kolot, naon nu kuring-kuringan di jero kurung, sakapeung mah korong. Bandungan ku ibu korong, letik, rujit, mincinit, ngan pika geuheun, dangdan, seteker kebek, make up dipake belas on ongkoh, nongtot tina irung, tatangga sudi ngadeukeutan. Naon eta korong dina ibadah dek tahajud unggal peuting dek duha unggal poe maca Quran haben-habenan salawat tuluy dibaca pangajian tapi mineng hampura lamun muncul sifat ria tina diri ta eta korongna dina ibadah nu ngakibatkeun ibadah ditolak teu ditarima. Mata heuh eta teh nu kitu teh lain batur-batur teuing urang dek tahajud nyen status OTW tahajud. Heeh nya. Keheul atuh da. Boga kongkorong lempang dongko. Timpah pinggal ti dieu nepi ka dieu nyampeur pangaosan teh kuat gigi brig hayu ngaos. Ah ieu teh ngaran teh bebengok ria. Nu kuring-kuringan di jero kurung, nu kadua karung. Ai karung wadah runtah. Saha eta wadah runtah? Heuh Ustad. Ustad teh wadah runtah. Nu deog, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu daekeun, nu teu daekeun, nu resep jeung nu ngewa. Oncoran we da urang mah boga agama, agama teh tugasna ngoncoran lain sakadar kanu resep kanu ngewa ge pek aloncoran. Kadar eta hirup dipikar resep pek bae, hirup dipikang ngewa ge mangsa bodoh. Namun sababna da anu resep gumantung hatena, nu ngewa ge gumantung hatena. Lamun aya di tieu tempat aya nu resep ka kuring, pek tuluykeun ceramah nepi ka geus, anyata urang mah ngewa ka maneh teh tong maksakeun, mantok. Nah, Islam mah nitahna ge merdeka hirup. Mata hadirin kaum muslimin ngalusan cangkang soal babari nu hese mah ngalusan eusi. Ibu hayang geulis enteng teuing diwedak, di lipstik, di blush on, geulis-geulis. Nganaon hartina geulis lamun harasem beungeut. Jadi nu hese teh geuning lain ngageulisan awak tapi tah ngageulisan hate. Matak bayangkeun ku ibu. Kadang-kadang mah terjadi kajeun ibu beungeut hideungkeun bae tong di skincarean. Nu penting mah aramis budi we. Dekeurna nahaon skincare nepi ka lemokot, wedak kanal aiteun hasum babatok we hirupna. Batur moal ngahargaan wedak, batur moal ngahargaan lipstik, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak, maka akhlak sumberna celik putih celak herang gumantung hate nu ninggalih tanpa pamrih. Well. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Nu bener yo. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ibu bapak pangaosan ka ieu tempat neangan naon. Cek ibu neangan ilmu geratanya ka Pak Ustad nu caket Bapak DKM nu ngaos Quran. Tad gitu naon fungsina ilmu maka Pak Ustad bakal ngawaler al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun bener ilmu geus jadi cahaya berarti ibu boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Pada hakikatna mah urang teh boga ilmu tapi hirup poe keneh. Mana bukti ieu nu hadir kabeh arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Ya nu hadir kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Ya nu hadir kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Berarti lamun kitu ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Well. Di mana atuh eta ilmu tah? Balikeun kana awak ibu, entong jauh nu dijugjug, entong neang anu anggang, tong nyeduh ka langit lamokot kana beungeut, komo lamun ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepina, korehkeun na awak ibu ge aya ilmu. Rambut halis, kumis, jangot, bulu dada, ta eta teh ilmu ti Allah. Mana bukti rambut manyangan tapi halis teu manyangan. Berarti Allah teh ngajadikeun jeung miara, ngatak ibu entong seuyeehkeun da ku Allah geus dipiara. Ieu mah halis alus krok ganti ku patlot. Balik pengajian riweuh jeung salaki leungit hiji. Bulu panon geus alus kieu make jeung disambung.
Panganten alus teh da sapoe coba ibu mau motor bulu panon panjang ngageber atuh. Matak tong sok ngarerepot diri hirup menggeus we tarimakeun ti Allah taala teh. Heeh nya. Tuh. Heeh well. Matak lalakon kahirupan setiap manusia bakal menang ilmu ngan syaratna hiji kosong hate. Lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu bakal eah-eahan nah geus ngarasa boga. Ceramah kitu aing ge bisa atuh nalin ku maneh teuing. Meukeung jauh-jauh nitah urang. Maka jalma nu bakal menang ilmu teh jelema nu ngarasa kosong. Tuh lautan anu sakitu legana anclomkeun curug angkat cai nu ngeclak tina curug teh eta ilmu Allah nu dibagikeun ka manusia. Matak manusia memoal aya cicing dina kalimat sampurna pasti aya kakuranganan. Heeh. Jalma nu kosong hatena boro-boro ti kiai, boro-boro mah ti santri, boro-boro ti ajengan. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun kahirupan manusia. Mata kali-kali mah ibu jeung kuring ke guguru teh ka anjing grasok. Mata kuring mah dilemur mira anjing tara dicarekan punten cinta pun guru ka anjing teh. Cek tetangga teh rada gelo ustad teh. Nah cing teh nyemut tu gelo, maknya cenah guruna anjing keun bae we. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur. Matak nu kudu ku urang dijaga teh nu kieu tah. Greget atuh da. Salamatul insan min khifdi lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung teu na ngajaga letahna. Matak diwir ku Allah geus dibikeun teh pake wiridan lain pake ngaledek batur wae atuh. Sadio well. Geuning itu korban TikTok KB. Tuh. Sok urang pikir memang heueuh atuh Bu. Salametna hiji jelema teh gumantung bisa jeung teu na ngajaga letahna. Malah mandar tuh tempo ku urang teh segala rupa bisa jadi ilmu keur saha eta jelema nu kosong hatena. Daun anu ragrag moal bisa munian dunya, tapi lamun daun napal kana panon ibu maka dunya moal katempo. Naon artina lamun hate geus bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun hate kotor cadu bisa lalajo kana kahadean batur sabab diri ngarasa pang alusna jeung pang benerna. Euy wel-welan teh bawa maranehanana ge kitu keneh teu apal nya. Matak nu ngaran hirup mah keukeuh pa hate sumberna. Ibu hayang pinter hayang beunghar da babari, hayang maju hirup babari. Hayang beunghar lain kudu usaha bungbeng ka ditu ka dieu da moal beunghar atuh. Nah, da setiap jelema beunghar mah aya dina rasa syukur. Lamun haben-habenan gedung sigrong mobil mewah sawalega tapi ngabanding-banding jeung jelema anu leuwih, maka si eta bakal ngarasa sangsara anger. Heeh. Matak lamun ibu hayang disebut geulis cobaan ngareneng jeung jelema nu goreng. Bapak hayang disebut kasep ngareneng jeung jelema anu petot. Kuring di Cimaung ya sakieu mah lumayan lah. Dipoto jeung aki-aki urang menang, tapi dipoto jeung wakil bupati Sahrul Gunawan urang nu eleh. Matak cek Bapak wakil teh ke cenah rek ameng deui ka Pak Ustad entong cing tah hoream dipoto. Nah sieun eleh. Matak nu ngaran hirup mah lain sangsara, lain miskin, lain bodoh ngan sakapeung urang sok salah dina ngarende. Cobaan ku ibu. Matak nu ngaran kahirupan mah ibu hayang beunghar babari. Tinggal siapkeun wadahna. Keur mah sangsara siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah ka batur, batur beunghar majarkeun nyegik. Batur menang harta majangkeun nuyul. Si eta teh hirup sangsara moal dititipan harta ku Allah teh naha keur sangsara wae kotor hate komo beunghar moal teu adigung ku kabeungharan. Bener. Hayang pinter enteng wadahna siapkeun. Naon wadahna hate. Keur bodoh wae saban geureuh wae ka batur komo pinter. Allah mah uninga lamun si ieu kotor hate dibere ilmu maka bakal saeutik kejadian jelema cilaka ku ilmuna sabab ilmu dipake ngarasa sombong dina kailmuanana. Well. Matak maju munurna manusia gumantung si hatena. Ari hate kotor mah lieur. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu. Tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku.
Kunaon urang sok pasea jeung batur lantaran urang mah apalna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan. Coba unggal poe teh wawuh teh jeung kagoreng patutan diri ngarah teu hayang apal kana kagoreng patutan batur tapi naha urang nepi ka hese-hese berarti urang mah wawuh jeung batur teu wawuh jeung awak sorangan. Heeh. Keur sok tanya saha ibu teh? Tuh teuing. Saha nana gerhana teh? Otak era disebut Al-Mukarram. Al-Mukarram nana gerhana. Kuring sadar Al-Mukarramnya Al-Mukarram salat subuh kaberangan. Ayeuna ibu disebut ahli pangaosan. Pret. Iyo ahli datang we kabarurangan. Wah manusia mah eueuh nu sampurna tetep aya dina kakurangan. Matak jalma nu paling hade adalah man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka bakal wawuh ka pangeranna. Sing wawuh jeung kagorengan urang, sing wawuh jeung kasalahan urang, sing wawuh jeung kabodohan urang, sing apal katebalegan urang, maka batur dek ngomong kitu kieu ge moal kasigeung sabab diri geus ngaku panggeulana. Ibu teh geus geulis, make make up, make blush on, make lipstick, budak gideug hareupeun kaca. Cek ibu teh geuning urang teh geulis, turun ti imah paceak teh budak tetangga, Gusti eta beungeut. Dek di kumaha eta budak ku ibu? Oh, dek dicarekan. Ayo belah dia kira-kira dek di kumaha budak. Oh di baledog. Kunaon ibu kasigeung pira kadar disebut Gusti eta beungeut. Hiji panyakitna di ibu keneh naon ngarasa diri geulis. Coba lamun diri sadar kana kagorengan cek betul Gusti eta beungeut bae ciptaan Allah. Geus selesai. Kahirupan setiap manusia hampura. Kuring make calana biasa, bajuna baju biasa, ngomong ge kuring ngomong biasa. Sebab kuring sadar, kuring lain manusia luar biasa, tapi nana gerhana adalah manusia anu biasa-biasa. Matak sifat ibu sifat bapak teh biasa-biasa, betu kudu riweuh. Datang urang lumpang dikeprokan, dianggap japati gitu. Biasa we. Palebah mana biasana bapak, biasana ibu, biasana kuring. Bener salah urang osok, bener. Dayak kedul urang osok, heeh. Halus goreng urang osok, heeh. Heeh berarti teteh manusia biasa. Nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah mineng. Komo ustad mah pangminengna nyeun salahna ge. Palebah mana kuring nyeun salahna ceramah teh lain di dieu wungkul. Kamari ti Banten, ti Ciamis, ti Padalarang, ti Pandeglang, lamun ngomongkeun tahajud teh papolotot Kang ka batur mah tahajud. Yu toong ka Cimaung ngomong tahajud, hees aslina mah tah. Lamun nerangkeun sedekah bati era innamal shadaqata lil fuqara. Sarodakoh yan sedekah teh mager rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Batur teh isuk teh ngagugu masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan. Geratanya nana gerhana penting ieu ge lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah. Mana bukti sakedeung deui ceramah geus anu hajat bakal ngudag dus ongkoh amplop ongkoh kitu. Naon eta ngaranna sedekah. Heueuh dek ditampa har da butuh atuh. Mata gerasok mana atuh dalil innamal shadaqata lil fuqara teh heueuy. Matak ilmu urang teh entong make dunyu kanu jauh neang anu anggang ngededet-dedet kana hate batur sabenerna ilmu urang rada meujeuh ditolak batur ku awak urang geus ditarola. Mangga sok geus teu percaya. Ilmu ibu teh geus ditolak ku awak ibu. Ibu apal pan ilmu ka salaki teh kudu hormat. Geuning duit leutik mah cacakar. Nya kabeh ge apal dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ulah bercerai-berai, lamun Islam bercerai-berai teh diibaratkeun hiji domba anu nyengcer nyisah babari dicokot di kerekebna. Tapi naha poe ayeuna teh geuning 11 jeung 23 teu beres-beres, usoli jeung teu usoli teu anggeus-anggeus, kunut jeung teu kunut teu beres-beres, akhirna menyeun masjid 2 eueuh eusian. Heeh. Nah tuh nana gerhana beda ti batur, da teu beda henteu sarua. Bapak di kopeah ngomong Islam, bapak di udeng ngomong Islam, bapak di gamis ngomong Islam. Ieu kuring ge ngomongkeun Islam ngan sakadar bedana teh bentukna, wujudna, jirimna. Keun da jirimna mah manusia kene, tapi tempo mah naon nu dicaritakeunana aya bener geura ungeuk, lamun salah geura gideug. Beres ieu. Bener. Nama jeung kudu pasea ku baju. Dalamun pengajian karena baju teh eta pangaosan babari bangkrut.
Ibu-ibu teh ngagugu ka ustad hese ngagugu ka salaki. Lamun cek ustad wayahna Senin kudu warna bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo berem kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, cek salaki riren ngaos teh mah jangar kana hulu. Karena baju. Heeh. Bari ngaran-ngaran cangkang kena kuruksak. Asli ngaran-ngaran cangkang mah kena kuruksak, mata urang keur naon ngalusan cangkang. Nu jadi NU silahkan jadi NU, nu jadi Persis pek jadi Persis, nu jadi Muhammadiyah mangalajengkeun ku cara Muhammadiyah, nu jadi jamaah tablik jamaah hurud nu tilu poe tilu peuting sok cicing di masjid pek tuluykeun ku cara eta. Urang tong loba ngomentar kana urusan batur sabab batur eukeur kade bisi urang anu acan. Ewa 11 2 3 teu beres-beres. Cing antep atuh cenah dipigawe ku masing-masing bae. Nana gerhana ku cara kuringna heukeun. Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin ku cara anjeunna ngaos sholawat, fadilah sholawat heutuluykeun. Terus deui ti Abuya Sumedang, Kiai Haji Abuya Muhyiddin ku cara ngabongkar karuhun urang heukeun. Lol deui Epi Effendi makelakeun jaket kulit lain banar hayam teh kade. Ustad heukeun kurumuy deui geuning manajemen kolbu Agim disebutna hepek. Mata ka Agim lamun nyarita teh kudu lentong ulah aya nu ngawangkong sabab bisi teu asup. Naha da sora Agim pan lembut, saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang tidak berzikir tidak tenang, maka orang tidak pernah berzikir jangan berharap dia hidup tenang. Ya, bagaimana setuju tidak nih ke AA? Gaya AA gitu, lol gaya kuring ya kieu. Heukeun. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh silahkan. Naon sababna? Sabab orang teh Indonesia, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Geuning di urang mah eta sholawatan ge jadi rada dangdutan. Kunaon eta budayana Pak? Da di Arab mah atuh entong make jeung hayang jiga Arab-Araban da moal bisa. Jadi we nu urang. Heeh. Nepi ka barudak geuning neme ngaos sholawat raoseun ibu. Da aya musikan. Pan di Arab mah eueuh haharebosan. Di Arab ngong adan langsung komat meujeun jam 5 jelema geus ngawaled di masjid. Cobaan di parongpong. Ngong adan langsung komat insyaallah nu adan eta komat eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulu nu ge anger si eta. Matak lahir orang Nahdiyin, orang NU nyiptakeun metodologi studi Islam, metode pikeun Islam, pupujian ngaranna. Jam 8:30 teh geuning abah baru geus niupan mik. Heuh eta teh edek pupujian, ditiupan heula mik, meureun disangkana es krim. Peletuk pan aling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjalan eueuh maaf salat subuh ayeuna 8:30 magrib keun da carana nyata kuring matara pupujian anu tara tong saban geureuh kanu osok tong kagoda ku nu tara naha nyieun masjid teh butuh eusi lain butuh pasea pupujian jeung henteu bener maca shalawat eueuh nu sarupa eueuh leos kapakidulan dikidul maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad kidul leos ka kaler jadi aya alok sholatullah salamullah ala toha rasulillah geblus ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah samut pan ku rakyat ajib tilu carana, tilu metodena, tilu budayana. Lamun Islam teu silih ajenan, nam bakal aya jelema nu sarua moal. Bener? Lol nu ti Jawa
Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wal nu Jawa lir ilir kandure wasu milir tak ijo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon vene no pingwi kuwi lunyu meneen kanggo basodo tiro kanggo basodo tiro. Ken ku carana aya nu maot milu tahlil tilu cara diurang tahlil nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih. Aya nu tahlil bali tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah kala cinta mang stop nah teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teu sare. Aya deui nu muih pan illallah bari tahlil teh sajam setengah nah ada teu dahar-dahar acan kuat pias atuh. Rek nu tungkul ke rek ngagideg ke rek nu muih ke tetep sarua nu dibaca mah la ilaha illallah. Nah atuh atul tanduk wae kana pasehat teh. Heeh. Geus beda cara beda budaya mah teu naon. Naon sababna? Sabab budaya teh lahir ti Prabu Siliwangi ari silih wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyatna. Nu kumaha raja datang ka rakyat nyengitan rakyatna? Wawuh ka susah rakyat, apal ka biung rakyat, apal ka nyerian rakyat. Pan eta nu diarep-arep ku rakyat teh heueuh. Lain di alus-alus dina kampanye, bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. Geus jadi teu kuat hese panggih-panggih acan. Well. Padahal nu ngaran hirup mah ukur disebut jelema pinter kudu nuhun ka nu bodo, jelema beunghar kudu nuhun ka si miskin, pejabat ge kudu nuhun ka rakyat. Naha apan hirup mah ukur disebut pinter lantaran aya nu bodo, maka jelema pinter tugasna ngoncoran jelema bodo lain nyarek ka nu bodo. Beunghar nu beunghar kudu bersyukur ku hartana, geura reret keleng si miskin, geura reret imah si miskin, geura reret yatim nu hayang sakola, pek bantuan, pek biayaan, ta eta tugas jelema beunghar. Lain ieu mah geus beunghar teh adigung, yey. Bari nu miskin mah hampura jasana ge gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun aya nu ngariung di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan ka ditu. Heeh. Termasuk mapatahan panganten kolot baheula ku budaya. Naon ngaranna? Sawer panganten. Heueuh deuk. Ku barawelna yai. Dan nu di dieu mah lalunguh teu mah. Ieu mah kumaha salakina. Baik. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Jati diri anu pasti bagja bagja. Wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi. Bapak naon ieu? Wur
diabur ka heman, diabur kanya diabur ka asih wur Nah, nu diaburkeun ieu teh mah pagahan panganten ngan ku budaya. Nah, nu diaburkeun beas tak jadi robah jadi agama, tina budaya robah jadi agama. Geus diaburkeun beas berarti aya tugas lalaki, salaki teh tugasna ngawur ka pamajikan, artina mere napako lahir, mere napako batin. Simbol geuning eta teh diaburkeun beas teh. Mere napako lahir kudunya, mere napako batin ku agama, matak lalaki mah tugasna hayang geulis pamajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Aduh, asa monang. Hayang gelis, dangdanan, hayang nurut, contohan, hayang jongjon, ya rasikoan. Ta jongjon dibawa karena dalil agama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nu disebut we sakinah, sakinah teh jongjon. Ya heueuh deuk teh jongjon kumaha atuh hayang dangdan aya alatna, edeuk mandi ieu sabuna, edeuk masak aya pasakeunana, edeuk nyangu aya beasna, hayang ka imah geus dipanggieunkeun imahna, bener jongjon? Heueuh, ta eta teh tugas salaki. Tempo ibu-ibu kuat aratoh kieu. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Jadi tugas salaki teh geuning lain sakadar nitah, mah gera nyangu ta beasna, mah gera masak tah pasakeunana, mah dangdan yeuh alatna, mah diparfum tah parfumna, mah ibak yeuh sabun seungitna, jongjonnya. Ai sare hayang jeung nu seungit, ai pamajikan mandi ku sabun gandu. Painganna saha es jeung domba Garut atuh. Saha nu pangheulana salah? Lain ibu-ibu, tah bapak-bapak. Naha apan lalaki mah geus aya Qur'ana arijalu qawwamuna 'alan nisa. Salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin kudu ngarti kanu dipingpin. Kalem Pak, engke urang buralukeun. Dua nu diawurkeun pan es bonbon. Ari es bonbon teh permen, ai permen manis asam asin rame rasanya, nano-nano, maka nolol we agama. Yen rumah tangga teh kudu kuat dina mental. Jadi di sapina tapa inal bahro amikun, sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga teh ibarat lautan anu lega bari jero. Nya. Aya es bonbon, pahit peuheur lada haseum, rumah tangga teh bakal karampa ku sararea. Sok bisi teu percaya, amisna aya, pahitna aya, peuheurna aya, bener. Di mana amis rumah tangga? Mimiti. 2 bulan minantu teu usaha, demi tuh hati bager gerak tuang, Ai 7 tahun teu usamanya jengkel we. Kadang-kadang hayam datang di sini ran ka hayam kur titit, bener hayam barang lebok beuki usaha tara, bari gigireun minantu matak isukna teh hayamna teh leungit dicekek ku minantuna. Mata pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa sing kuat mental. Rumah tangga lain bobogohan, keur bobogohan serba indah jatuh ti tajong getihan diletakan. Coba geus kieu. Jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki, ta ieu batu eta cokor. Inlit ulin ka taman langit keur bobogohan motor butut dibawa kuduaan, didorong kuduaan, ridho we. Ditanya teh ku pisalakieun, ridho ngadorong motor ih demi AA. Coba geus kolot kieu motor mogok kumaha jug nyingkap rok jejak dikitukeun ganti ceuk aing oge. Berarti aya perubahan rumah tangga teh Pak. Pahit peuheur lada haseum samemeh keur bobogohan kumaha manggil honey, Dani, sweetie, darling, babe. Prung rumah tangga teu butuh buba bebeb nu penting rasiko. Haben buba bebeb ai pamajikan diparak. Ngaoseng kangkung torojol salaki beb kumaha ceuk ibu pret nu gelo loba gaya teh. Teu butuh ku buba bebeb Pak. Anyar rumah tangga ngahudangkeun salaki sun kening. Coba geus kieu dijejak.
Datang pendedan sunanar-sunar ya enjing. Cara ngahudangkeun salaki teh bari aral. Ibu geus kacaing mah wadah nyeusuhan balawiri salaki hees keneh. Rok jeung nyingkam. Rap sigrap. Purwadewa. Ngagerem ongko deuk ngahudangkeun. Beletuk tepan kana bujur salaki hudang bagong. Kacau. Untung salaki ngajerete atuh. Kumaha ceuk salaki lamun kaula bagong berarti sapepeting kaula hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduaan anak begu jang moal teh sesegero kabeh. Bakal kejadian rumah tangga teh pahitna peheurna ladana haseumna bakal karampa ku sararea. Matak disimbolkeun es bonbon pahit peuheur lada haseum. Jadi di safinata fa innal bakhra amikun. Sing kuat parahuna saestuna kahirupan teh ibarat lautan anu lega bari jero. Matak nu kuat mental mah kolot baheula lalu tikeneh tapi arawet rumah tangga. Nah nyangu bisa, ngepel bisa, ngembah wadah bisa, nyeuseuf bisa, kolot baheula. Lalu tikeneh dikawinkeun sagala bisa da kapake ku mitoha. Waktu nyangu alus ngakeulna, waktu nyamel nepi ka ledok kumaha ceuk mitoha. Alhamdulillah gaduh mianantu sagala bisa, kadenge ku bapana budak emang atuh. Cobi anu ayeuna geus jalebrog oge yai. Inungna nyangu manehna nyawa HP. Inungna ngepel manehna Facebookan tuh. Heeh, prung teh rumah tangga pan. Aduh bari can aya pangabisa, nyangu gigi. Limpah cek salakina, bios lah gigi oge asal makan berdua. Jang 2 poe ngadar gigi moal nanaon aya 2 tahun. Aya 2 tahun setengah mah nya wayahna we. Geus tong diomongkeun. Kolot baheula nyeuseuf ngagusrak pan budak ayeuna mah aduh kuku make kitek. Titah ku mitoha nyai geura nyeuseuf lebar kitek. Sebal. Nya matak mental sing karuat. Jadi di sapinata fa inal bakhr amikun. Pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa moal indah satu tuluyna pahit ge bakal terjadi. Matak nu teu kuat mah nu tadi cerai we. Atuh lamun kitu sakinah mawadah butuh modal pasti. Naon modalna kageulisan lain. Da geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pak kusut, 4 abut-abutan, 5 geus eueuh pika bitaeun. Budak deug awak ngabeukehan kasur nomor hiji be aku sorangan. Salaki manalako pe kana tabang da meotan. Sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh. Pan ibu ka sigeung leos ka kantor desa ngayakeun senam. Tuh 2 tahun senam da teh langsing-langsing. Kalau kabuki meber, naha Bandung nganu sok senam, goyobot, comro, misro, liliwetan, ongko, naha salaki meotan mikiran hutang urut baso tah. Mata akad dina nikah, ijab kabul dina nikah. Ramana nyebutkeun jang bapa nikahkeun hidup kaputi tegas bapa nuwastana neng titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat dibayar kontan ditambih artos ditambih emas 70 gram. Dijawab ku bisa lakieun tarima abdi nikah kaputi tegas bapa nuwastana neng titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat jeung emas 70 gram dibayar kontan. Tarima didinya lain deuk narimakeun geulisna wungkul kagoreng patutan pamajikan ge leg-leg. Lain hayang neangan geulisna wungkul. Bari ibu-ibu makan jujurnya, heuh bari ruksak ibu-ibu. Pelenung patuangan sakieu hadena pelenung 8 bulan. Borosot budak poho teu meuli minyak letik. Atuh bijil geuning bahasa Cina naon ngaranna cing kayo geuning. Nya ngarupan alam ruksak urang. Bu kideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nenek-nenek beak huntu seuri da keeng atuh. Aki-aki baheula ngadar sukro drok-drok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot nuang sukro huntu unger hiji-hiji ngadon nyelap di jero. Kawowong. Kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar. Ternyata lamun karena geulis gagal rumah tangga. Nah, balikeun anu tadi atuh. Idza nadorta ilaiha saratka.
di mana direret kudu masket ditempo pikasanueun imut lucu ngakelenyu someah daredeh alus budi hade basa tah pamajikan teh berarti kudu resep dangdos keur saha dangdan teh keur ieu mah keur batur kauleman juga ratu di imah juga babu di kamar juga hantu eta ku sagala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat digegepan teh kuat asa es jeung jus atuh da Ari tuh, oh bener. Jadi sakinah mawaddah warahmah teh butuh modal, lain geulis, lain harta. Naon atuh modalna man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fidin. Allah dek merek halusan dina rumah tangga, yufaqihu fidin lamun duanana surti ngarti dina agama. Ternyata sakinah mawaddah warahmah terjadi karena duanana ngarti dina agama. Nyaho kewajiban pamajikan, nyaho kewajiban salaki. Maka tugas salaki tembongkeun hiji latakdob teu meunang gede amek lalaki. Nah, daerah lalaki gede amek komo buat baut jemedad-jemedud amit-amit Gusti mending eureun jadi lalaki. Lalaki mah wujud bentuk geus beda, lalaki mah kumisan jeung janggotan. Ibu eueuh kumis eueuh janggot. Matak lamun ibu jemedad-jemedud jumras-jemris pantas we, sanajan jiga jeruk deuk bitu. Da kemu bang. Coba bapak baut, aduh tiisin ku kumis. Kumis badak, janggot panjang, baut. Da jiga lele useupeun atuh. Matak lamun pamajikan baut, lalaki latak dob, tong amek. Malahan mantong ditanya pamajikan baut. Nah, dalam ditanya mah asa aya cuka keur meuntas. Kunaon baut? Pasti jawabanna ku cusungik sia. Kalah kabeuki arah. Tanya awak sorangan moal aya hasep lamun eueuh seuneu tanya aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang reret padaringan geus kosong biasna tempo lipstik geus dicokelan ku bilikna tempo bodak geus cekok tengahna tempo baju geus leungit nu ngalicina tempo selop geus caroplokan tempo imah geus ngucuran tempo motor geus mogok kakara bapak sadar lo tukang dagang ngalengo tina janela oh hayangeun jajan meuh ibu baeud teh kodok ku bapak duit 2 juta asongkeun kanu keur baeud kuring yakin ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabruk lain tadi itu. Bener? Artinya ngarti salaki karena pangabutuh nu jadi pamajikan latak dob matak lalaki mah teu meunang gede amek anu berhak buat baeud hanya ieu tah. Aral atuh da. Anu berhak baeud teh syukur ieu tah. Matak lalaki mah jigana teh ulah we baeud. Paingan geus rumah tangga ibu-ibu mau warawog awakna ge. Dalamun boga masalah teh dikoncar geuning ngomong teh. Aya lalaki mah digenggam ningkangnya. Lamun diomongkeun sieun nyigeung, matak di empet-empet nah hati. Galuh atuh da. Tuh. Latak dob teu meunang gede ambek. Nah ulah gede amek. Ya si Neng dibikeun ka ujang teh ku kolotna. Bandungan kolot ka anak nyaahna luar biasa. Hayang sakola disakolahkeun, beak harta, beak sawah, mangsa bodoh. Melaan saha, melaan anak. Anak geus lulus kuliah, nu nagog pisalakieunana, redeg dikawinkeun. Kanyaah inung bapa kanu jadi anakna. Bener ibu? Tuh, sugan kolot mentah harta bana anak henteu, nu penting mah tebus runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Ngan hiji nitip, lalaki ulah keuna dampaleungeun kana beungeut pamajikan, ulah bijil ucapan anu mata kasar nganyerikeun anakna, maka inung bapa nu nyurucud cai panonna. Aduh. Komo aya nama negara nyiptakeun undang-undang nomor 5 kekerasan dalam rumah tangga 5 tahun di penjara denda 25 juta keur lalaki galak teh. Tapi ieu teh pan ceramah teh teori. Abdi mah pagahan ka bapa lamun pamajikan baeud tong dicarekan, kumalun pamajikan kuring baeud wah dicekek jiga nama teh. Nah, teori omongan cantang tu akur jeung praktekna. Hese Pak, heuh wayahna we usahakeun. Latak dob teu meunang gede ambek. Saha nu teu gede ambek? Rasulullah lah. Kangjeng Nabi. Nu teu gede ambek dina rumah tangga Nabi mah tara pernah ngamek ka pamajikan. Teuing urang. Sehingga cek Nabi teh jalma nu panghade-hadena teh adalah amar ma'ruf kanu jadi pamajikan. Nyieun kaalusan kanu jadi pamajikan, pang alus-alusna salaki teh nu alus ka istri-istrina.
Matak lamun bisa mah da tugas ngepel lain tugas ibu, tugas salaki. Tugas nyangu lain tugas ibu, tugas salaki. Ngomah wadah lain tugas ibu, tugas salaki. Nyeseuh lain tugas ibu, tugas salaki. Cicing ulah kudu tamat di pengajian. Lamun teu tamat kacau. Da ibu mah tugas nage hiji, idza amartaha atau atka. Di mana dititah ku salaki wajib patuh, mah ngepel, mah ngomah wadah, mah geus atuh. Cek ibu teh boro atoh aing. Ibu mah hiji, idza amartaha atau atka. Di mana dititah ku salaki wajib patuh, ngan salaki nu alus tong tutah-titah lamun pamajikan eueuh reueuh. Pemajikan keur nyosoh jorowok meh kopi meh kadenge peuting nu cerah meh pan mama teh kudu patuh ka aa ulah kitu-kitu teuing aya barang titah teh sidik pemajikan keur nyosoh budak digemol ari ieu budak hayang ka surga mah ngan hate ku kulunu ninyuh kopi ninyuh ngan tong terang da aral hate akhirna teh budak digemol kurucu dilehona ka dinya kocekeun dibikeun ka salaki kop bapak tah suruput cekekek seuri nah di terakhir cek bapak teh ngagoak mah nah kopi tak aya pangsetan kopi anyar tong riweuh nepi ka rieu do pamajikan nganrin salaki kunaon ku keheul matak lalaki nu hade lalaki nu alus tara pernah tutah-titah ka pamajikan lamun pamajikan eueuh riweuh ibu sabalikna lamun dititah ku salaki kudu atoh Pak bade nonton Persib nya mak mada kurang resep dek ti payun we kulem tetos rada leleyan leos goledak jorowok teh salaki mah geus kulem acan ngan leleyan tunduh nya hampuranya rek nitah naon bapak mang niuhkeun kopi geuwat buringas mangga bapana mangga abdi mah keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun ibu istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas talamun ieu keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh ya. Reka mana mah nyasare atuh ya kieu mah lain ngebecos kana TV geus sidik juara Persib mah tong riweuh deung hamur listrik deh geus sare keur tu anguran mah lain dek nitah hayang naon pang niuhkeun kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh ku sia we ah teh ongko tunuh tapi hohoak sih eta mah. Nah iya mah jelas istri lain tipe istri soleh. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Nutu soleh mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Well. Jeung tugas ibu deh ngarasakeun kacape kalungse karipuh katunuh salaki. Salaki balik ti kebon samut ngelawang panto. Bapak gening sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh. Bapak gening sumping nya mah gek diuk dina bang barung, cekelan ku ibu sampeana, laan sapatuna, merosotkeun kaos kakina, teh ibu nu kudu kikituan teh. Tenang Pak, bapak nu meunang ayeuna mah yeuh. Ngeus kitu leos ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bapak punten teu ngange gula suruput ku salaki diinum 2 gelas kurang keneh jiga nu amis eta ngadahar cai bari eueuh gulaan ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu hormat ka salakina beres kitu tungtun ku ibu kajaman pilih bapak teu acan ibak mangga geura ibak heula bagaikan raja salaki teh anteur ka caina ieu sabun ieu odol ieu anu beres mandi siapkeun ku ibu teh sarung tak bapak ieu sarungna ieu kokona ieu kopeahna bilih bapak teh acan tepan kebutkeun sajadahna dekul salaki beres salat kuliwet ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh hareupeun salaki deuk minta hampura bapak capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten ti luhur sosok rambut dihandap sasipan napal ieu ceramah jero teuing da direretan eueuh nu kitu atuh komo belah dinya mah tah nu aya ge salaki balik usah teh nagok menang duit teh cek salaki teh boro-boro aduh maneh mah teu apal jadwal isuk Senin teh Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM kacau latak dong teu meunang gede amek tugas ibu lakukeun ngarah lalaki teu amek 2 3 sobirin sing salalabar dina rumah tangga teh sing salalabar nah
Adat goreng pamajikan bakal muncul. Engke geus rumah tangga. Bener tuh Bu? Ibu heula mapan, aduh adat goreng teh muncul. Aya namanya. Yakin. Ayo sebulan 2 bulan mah gitu ya jika nu nya. Nah dat geus genep bulan ka ditu mah teuing atuh. Sobirin. Da kahirupan mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Aya tukang son ya. Ulah genah teuing ayeuna loba nabeuh. Antosan sapar daeuh nu hajat. Tuh itu dalang saha tuh. Oh oga panya dadan nya oga. Da ayeuna mah loba nu make kamari ketemu di daerah mana mah di Subang ayeuna di dieu sarua kuring da bulan sapar mah tuh yai nganyang ka tetangga cing teu hadeuk hajat naha asa ngacai nya hayang ceramah aya barudak Marawi sarua ayeuna mah geus lobanya nu nabuh coba bulan sapar nganggur atuh kabeh latihan haben gitu. Jadi sing sadar kahirupan mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh. Tah pamajikan kudu pinter neuneun jeung nuna. Dibere rasiko legede teuneun. Matak bener cek bahasa Sunda sastra Sunda prung padungdung manggung prak golempang jampang padungdung igel pencan rusuh golempang igel pencan anu kalem mata padungdung mah tepakna tepak tilu bampak dongkung pak membang tindong keung. Tah pamajikan mah golempang mah igel pencan anu kalem tarompet ret net. Tarompet mah kalem matak tunuh geuning. Tet. Wah, hese bari seuri mah. Naon padungdung rusuh, naon golempang kalem, saha nu kudu rusuh salaki, saha nu kudu kalem pamajikan, lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Kaciri pibeunghareun, lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Bisa neuneun bisa nuna, salaki teu usaha saminggu teh wios bapana pan emak teh nyimpen bahasa harita dibere ageung teh disimpenkeun we karek 2 minggu teu usaha mah jongjon ka salaki teh. Ieu mah dagang bibir ka tetangga. Bingung bingung kunaon salaki urang teu usaha, kumaha cek tetangga urang leuwih bingung. Nah raranaan geus lila. Rek rarasakeun ka dinya. Sobirin antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh. Bener cek wayang deui mapag baya kenal lara dihin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran. Lah mirip jeung oga ya pangeran berarti can tarunduh kamari mah di Sukabumi ceramah bab nu kitu langsung jug mustami teh amin disangkana teh waladolin mapag baya bayu kena lara balangsak neng rumah tangga teh ai sapoe mah 2 poe nu dipapag teh bunga ternyata tatanya kolot nah bunga tuluy henteu susah ge datangnya heunyaan teh nah kuring apal ieu korban matak ditebus ku kasabaran keur aya pek syukur keur eueuh pek sabar da kahirupan mah antara aya jeung eueuh. Ibu dising syukur dibere duit gede nuhun aa dibere duit leutik nuhun aa henteu dibere pisan nuhun aa ngan teuing kurang percaya dah. Dibere gede juga langsung hahaha palebah dibere setengahna ngan seukur 1 juta hihihihi palebah teu dibere pisan jeble hihi nah ari bapak bet kawin jeung kuntilanak atuh. Latak dop tong gede amok sobirin sing salabar katilu sodikin sing jalujur. Ibu hayang apal teh salaki nu keur gede wadul hah hoream mah bener ya ibu hayang apal salaki nu keur ngawadul belah dia hayang uninga ibu salaki nu keur ngawadul bapak mah api-api teu ngadenge lah lalaki keur ngawadul mah ngiru ngomongna pak
Nah, wih damel teh jam 11, biasanya jam 10. Ada rape. Keur ngawadul. Cing tadi bapakku naon make jeung ngirung. Oh, bae we cenah ada pamajikan pangheulana. Nah cing teh pelebah mana pamajikan keur nyeuseuh jang, bapak teh nyimpen duit 200.000 na saku. Tuluy kapanggih ku pamajikan disumputkeun. Ku bapak ditanya, "Mah, dina calana eta teh aya duit 200.000." Kumaha cin jawaban pamajikan bapak? Uka aing aya kedu. Oh, sarwana gini. Ceuk agama mah sodikin sing jalujur. Artina jujur. Lamun dek mere rasiko 5 juta, jagrageun dina meja. Tah 5 juta, keur mamah 4 juta, ku bapak 1 juta. Itu teh adil. 5 juta pamajikan 4, urang 1 juta, adil. Nah pamajikan gede 4 juta, bekal budak pamajikan sumberna, barang tuang pamajikan sumberna, kadaharan pamajikan sumberna, sabun pamajikan sumberna, 4 juta dibagi-bagi, bener. Bapak 1 juta ngebul. Kok atohna. Mal salah bubar ti dia teh, bapak kadenge biar ladang ceramah. Siapkan rencang sangu segala rupa 4 juta teh dikeun ka salaki. Da kajen eueuh deungeun na ibu tapi ibu pupuntenan ka salaki alus mah punten bapana tuang teh sareng rencangna bala-bala 3 siki, kurupuk 2 siki, cengek jalujuran 4 siki, tapi tempo huap salaki sagede peureuh plep plep. Kunaon si eta kuat jiga nu ngeunah barang daharna, nu ngeunah matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu, tapi budi ibu kasalaki dengan penuh penghormatanana. Kajen daging hayam dibikeun, sate dibikeun, tapi ibu ngecobrot wae. Usaha leutik, barang hakan hayang jeung daging, sero we sugan mah. Boro-boro nepi kana beuteung, kana ti koro hayang ngaburakeun. Heeh. Sodikin sing jalujur. Kaopat birrul walidain sing alus ka indung bapak. Indung nu ngandung bapak nu ngayuga ditanya apa? Nyai maneh deuk dikawinkeun. Geus bawa lalaki hayang nabeuh naon maneh? Nabeuh wayang golek. Tuh. Sabaraha puluh juta, kudu 55 juta mah. Mun dadan genep 5. Pan balad. Ari ustad nyao urang mah teu apal. Nah, tarik-tarik tuh. Dalang 45 juta, Dadan 55, Ade Astrid 15 juta, Iting di Garut 8 juta, Yayan Jatnika 6 juta, Abil Jatnika 12 juta, sok sadei sok. Nyao nanagerhana mah teu apal. Da urang mah taramayan duit. Ya terpercaya, astagfirullahaladzim. Cobaan isu kulem deui, hek tong dibayar, datang moal. Urang teh keur ngomongkeun alus hatena suudon wae hirup teh teuing. Tahu. Lol Ade Astrid. Seberapa juta, 4 lagu, 5 lagu ge lumayan. Serela. Kahayangna. Urumoy itu tuh wayang enjingnya. Abdi di mana? Wah Sukabumi. Tadina rek nyimpang lalajo. Pokoknya hayang, orang di jelema atuh. Nah ulah. Lol. Enjing teh wayang. Enjing. Bakal aya wayang. Make kakawen. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Eta sorakku miripna. Tuh bapak-bapak nu belah ditu maruk lain keur ngomongkeun urang kieu ngomongna teh teu sangka eta ustad keur kaset teh alus sorana. Nuhun Pak, nuhun. Cek bapak-bapak. Ayo cek bapak-bapak teh teuing iraha urang ngomong kitu heuh ngarang we atuh. Tuh. Ditabeuh sabaraha ratus jutaan sok mun dipikir-pikir. Leuwih ti 200 juta leuwih. Ditaksir ieu background di kieu. Wah. Gusti megah ya teh. Background kieu Pak 50 juta mah nu kieu wungkul padahal cek urang ku terpal ya teh. Tah eta kursi ibu nu didiukan ku ibu 3.000 hiji. Mustami mangeunah gek diuk teu mikir mayar. Tuh aya kursi gading kencana eta teh. Ditaksir ku kuring kursi ti dieu nepi ka ditu
15 juta ti dieu nepi ka ditu Pak. Mata wayahna neng diuk ka nepi ka subuh lebar duit teh. Ya. Sound system geus sabarahaeun sound system berang peuting. Anu nusa guru sailmu tong ganggu. Tuh, geus sabarahaeun ya duit nu kudu kaluar. Ridho inung Bapak, ridho. Nama jeung ridho. Melaan harga diri anak. Ayeuna anak cantang tuh. Jug cai susuna pulangkeun ku anak da moal kapulangkeun. Kanyaah inung Bapak ka anak moal kapulangkeun, neng geus boga salaki hayang nyaah ka inung Bapak. Hampura mun salaki kahalangan ku pamajikan, pamajikan sakapeung sok kahalangan ku salaki. Bener. Tuh, ieu buktina tah. Bener. Matak lamun deuk nyaah keur budak parawan mah ayeuna mung pangmeungpeung kolot keur aya. Lain tanggal 22 diperingati hari ibu jepret foto jeung indungna. Nyeun status Facebook sayang mama aing umah wadah tara. Si ibu jeung nyewit anakna dengekeun cenah. Aya budak na ngalawan dia mamah ge baheula kitu. Kadang-kadang budak urang lamun geus terjadi beger, mun geus terjadi beger, budak urang lamun geus terjadi beger, ka indung sok poho, ka bapak sok poho, kagoda ku kabogohna. Bari hakikat mah sok indung mah beak sawah, beak itu, beak ieu nyakolakeun budak jadi sarjana. Nah, ai palebah di wisuda nu cicing gigireun lain indung bapana kabogohna. Bari geuning nyieun status Facebook, terima kasih ya Beb, kamu udah menemani aku dari nol. Majar teu menemani aku dari nol, kabogoh mah repot. Loba budak gagal sakolana nah digoda ku si eta tah. Heeh nya. Otak gede bisa aya barudak keur sakola, keur bobogohan putuskeun. Capek-capek keur naon atuh diajar bari bobogohan riweuh. Nya. Dek can gaduh kabogoh. Putuskeun. Kadinya wae. Bener, bari kabogoh mah naon bari pikir-pikir hanya sebatas pertanyaan tanpa jawaban. Kolot menyanyi geura dahar, tah beasna, tah sanguna, tah deungeuna. Cinta paling sejati adalah cinta indung Bapak. Coba kabogoh, kamu udah makan belum? Ngirim beasna. Tapi naha urang sok katipu, ih makasih ya kamu perhatian banget. Hayang ongkek. Unit jalan-jalan, kapegat lampu merah, aku tidak mau ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Waradul wungkul. Tidak ada teh manis, ada juga teh. Biarlah teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya kamu. Kuat hayang ongkek. Loba budak awewe kagoda ku lalaki. Bahasa nunu kitu gombal ngarana. Buktoskeun mah engke geus rumah tangga lain ayeuna. Heueuh nya. Keuheuh. Matak nupang hebat-hebatna suksesna anak, beungharna anak, alusna anak adalah anak anu ngagugu ka indung bapana. Teu ngagugu we ka kolotna, cadu kudu bisa sukses hirup. Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung. Ku sakitu ge geus jelas atuh. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki. Deuk neangan surga nu mana sok. Lamun goreng jeung kolot deuk surga nu mana? Akhirat teu beunang, dunya teu beunang. Mata hirup teu neut peh teu hos kahandap teu akaran kalhut teu sirungan dagang tinggal hutang tani ukur jadi daki. Kunaon eta aya kolot teu kurang ridho kanu jadi anak, maka panggede-gedena dosa adalah dosa anak kanu jadi kolotna. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah haji ditolak. Sapanjang indung bapa nyeri hate ku bibir ku ucap ku tekad lampah anak-anakna, sedengkeun eta perilaku urang nu kitu. Urang mah baju aralus, kolot masa potong ge buat teu kabedag. Urang mah barang dahar ngarareunah, buah kolot mah aduh, barang tuang teu anjukna hutang. Bener Ibu? Itu bener berarti. Urang mah cicing di imah gedong sigrong mobil mewah sawalega, buah kolot mah aduh, kenteng bocor ge eueuh nu mang menerkeun. Mata eueuh deui Pak sawarga bisa ditebus kunaon?
ku dipikaridona ku indung jeung ku beula ibu keur leutik pernah minta duit ka kolot teu mere kunaon tah geuning ku teu boganya ayeuna pan ibu ngalaman boga anak minta ka ibu keur teu boga ukur bisa nyurucut cai panon budak batur sakola geus kana motor budak urang lempang keneh dan nyeri hate kolot mah loba nu ngaran kolot nyeri hate hareupeun anak nepi ka sujud ka anak nyai hampura emak can bisa nyugemakeun kanu jadi anak nyaan eta kolot nepi kana gerak darajat bacupit rumah tangga anak kolot nu tuturubun nyai kunaon maneh balik sorangan teu jeung salaki mamah abdi pasea geus isuk mah deuk nepungan minantu deuk minta hampura we kanu jadi minantu rek minta hampura kanu jadi minantu nama kejeng inung ngaragrageun darajat hareupeun minantu mung nempo anak awut-awutan rumah tanggana nyaan jalma nu mana anu bisa seperti kitu iwal ti inung bapak matak cinta yang paling sejati adalah cinta indung cinta bapak kanu jadi anakna sok sumujud penta ridona insyaallah Allah ridho inung ridho sakinah mawadah warohmah bakal terjadi tentang kuring mah asli lamun ka mana-mana ge minta doa tarati sasaha ti inung cing teh mah doakeun abdi ka mana cenah ayeuna jang cing teh arek ka Parongpong Lembang oh cenah kumaha didoakeun sing hasil doa kolot eta ayo barudak marawis meureun inditna jang jelewas teh minta doa nah teu hasil mana aya eta hijikeun bener ibu sok indit-inditan geuning barang dahar di restoran datengeunah hate mah nya inget ka saha tuh meuli sate 30 dibawa 20 nah inget ka anak matak hampuntan bapak hajat ibu hajat abdi ge bihung tuang di dieu nah inget ka inung kumaha lamun inung kuring nanyakeun geus dahar jang atos mak di mana di Parongpong jeung naon di nu hajat jeung naon daging sate meuni tega maneh teu mawa tapi si kitu aduh matak hampura nu hajat geus abdi mah moal tuang di dieu kecuali lamun nu hajat mere keur inung urang kudu akur kadaharan ibu mun indit-inditan pan teu leh nanya nyai cicing di imah ngaji angguran jeung ustad emak we nu indit-inditan hayang dikirim naon maneh ku emak nya kolot mah ka anak ceuk budak teh goyobot comro misro baso ibu leos meuli goyobot comro misro baso bawa ka imah kop nyai keur maneh didahar ku anak ridho ku anak ditawaran mamah keur mamah entong nyai mama geus seubeuh ti baheula ge tuh padahal mah kakarbekan beuteung ibu artina moal aya nu ngabohong alus iwal ti ngabohongna indung barang dahar boga pepetek sasiki boga lauk hiji diteuk-teuk bagi 3 indung mah ukur bisa nempo jeung lalajo laras ibu matak pangdoraka-dorakana anak nu teu inget ka kolot ih amit-amit heeh keheul. Otak abdi mah tadi ge cinta mah yang dikintu naon? Entong cenah. Nah, bagus puting mana teh Indomaret tutup, Alfamart tutup. Ai keukeuh mah hayang ngirim ka kolot heus adiberena kuno hajat we. Tadi teh kitu. Jeung teh arek macau komo we cenah. Di Parongpong macau lagi moal teu galede. Kitu nyebut teu galede cenah. Matak anu leutik mah hampur tong diasupkeun. Cing teh mah arek wajit heuh karesep isuk di daharna ge jam 8 beurang jeung cai enteh mangkana geus diomongkeun lamun eueuh tapi omongeun cing teh arek ranginang heuh moal teu rarubak galalede cing teh arek bolu komo we cing teh rek sapasir setengah hiji cing teh arek sate 20 we cing teh arek idangan konca besek. Nah, ning mun ibu merek nih sok diberena keresek nih. Oh cangkedong di dia mah. Arek cinta cangkedong. Oh cenah hayang apal hayang ti Parongpong kumaha bisi emak baheula bisi emak cenah hajat urang niron ti dinya cenah koncana. Hayang nyaho cenah nu sabaraha cenah kitu. Tadi hampura nu hajat lain nyiniran sakadar ngelingan eta. Sahebat-hebatna anak, sahebat-hebatna minantu kanu jadi indung bapak jujur moal bisa matak hutang kabang bisa dibayar. Hutang ka sasaha bisa dibayar, tapi hiji hutang nu moal bisa dibayar ka saha? Ka indung ka bapak urang. Matak sing alus kanu jadi indung, sing hade kanu jadi bapak, ulah pernah ngarepotkeun kolot. Urang boga anak, urang gawe, pamajikan gawe, ai incu di mana?
Oh gitu teh. Paingan atunya harta loba, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, nah atuh teu ngeunah dicari cingan. Nah urang ngarepotkeun kolot. Atak lamun bisa mah salaki gawe pamajikan entong. Nah miara budak we. Dan nu alus mah pamajikan teh nu teu loba ngitung duit. Sok ibu bawa keur parawan teu ngitung duit dibere teh ayeuna geus rumah tangga kebro 2 juta, wati suhun teh 2 juta teh. Nah da bare teh teu wabujeng 2 juta. Coba lamun baheula urang digawe menang 5 juta dibere 2 juta. Pan bibir teh manyangan, beng. Alungkeun delengohan. Nya. Matak pamajikan nu alus mah pamajikan nu tarang ngitung duit. Matak abdi mah neangan pamajikan teh nu teu beuki duit. Aya belah dinya. Saha? Nini hoream. Birrul walidain sing alus ka indung, sing alus ka bapak, sabab ibu bapak dikandung kudu ngaran indung 8 bulan lilana, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak, sang gudubrag. Nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sitikan eungap, tah kitu lalakon indung merjuangkeun nu ngaran anak, merosot budak ka alam dunya, guyang getih ampir-ampiran raga papisah jeung nyawa, maot pingaranna lalakon saha eta? Lalakon indung merjuangkeun nu ngaran anak, mata hutang nu moal bisa kabayar adalah hutang anak kanu jadi indung jeung bapana. Weh. Oh, 1,5 jam Pak lumayan. Ayo urang aruh ya. Lah yang kakara sepanjang ceramah aya nu protes kieu. Oh, betah keneh, nyembah we. Ibu nu betah da urang mah geus teu betah atuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi. Sakitun kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipameri hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampah na kasalametan labang na kabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.